sarapan. Oh ya. Kanay siya na. Ito na po. Pamain namin eh. Sayang. Sabi siya di mere. Iya, kasihan. Kilit. Ay, itu suaranya tadi bagus banget. Bagus di mana? Ay, kalimutan siya. Ay, kamala siya. Ang pangeran, yo aing ibarat. Ini, kaya siya. Ini. Dia nu tukang rongsok goblok dia dulu. Aing gawean siya teh sok kadalak dakot. Mang. Ah, kunaon jalung-alungkeun? Lain urusan siya kunyu. Aing aya apes-apes deui Pak ayeuna dicari kanu batur. Panas we jauh goblok teh. Ini rasa jauh-jauh teh menang hiji acan dirongsokkeun. Tapi tekan naon enak mah geus menang loba aing. Ya Allah, berikanlah hamba-mu uang. Penguasa, Rosok aing kemana di dia kan? Tuh janap. Mana naon rosok aing bisa dialung-alungkeun kunyu? Lain aing. Sia kunyu dar diaru cina aing di dia. Lain aing si supana ge. Ya sia diaru cina aing di dia sok. Luat. Sok ya, si aing moal mundur. Dibajaan aing lain aing sok sek ngecak ilmu aing mah. Der goblok diadu. Aing lain sia ada atuh kunyu. Sok aing moal Der mundur. sok Sok. sia diaru cina aing. Aing moal mundur sok. Der sok. Ya. Diaru sia cina aing. Manusia mah. Bawanian sia rosok aing dialung-alungkeun kuya. Sok aing moal mundur sok. Sia tadi ku aing gas. Aing diadu. Aing Aing saya naon deui atuh. Aing keur dilutuh ieu teh. Goblok. Tahan di mana? Tahan itu. Hei, goblok. Sia harus aing alung-alung berenang, goblok. Rongsok sama lain ku aing. Kuno itu tuh, kuno botak-botak. Botak nu mana sih botak? Eta botak-botak. Jangkung hidung. Ah, si goblok. Ya. Awas ya botak aing kok panggis ku aing ditekes ya aing apal mana nu belah tonggo. Tukang rongsok eman babok sia ku aing goblok. Ih, HP tinggalin dia. Yuk, gimana mah? Ini motor sepakat ya. Ih, salah lagi rongsok aing gitu. Motor aing dibully ya, cing. Kamu statement aing keur 13 deui teh kudu ngelas. Punyuk aing. Aing erek kakarek erek ngojek aing. Oke. Labok tak punyuk cek aing. Tak, botak cek aing matakna ulah sok ngajayan batur. Jalan ni ku aing sia botak. Itunya penggawean. Jelas dong. Oh, nah, sekilas tuh. Ya baso, suka ngerampas. Wani gitu. Aduh, tidak budak nanti ku aing. Paling ku aing. Betul. Pak Ketik. Mana Eta? Baso. Baso naon? Maunya beli baso di mana ya? Di CP Ujang Baso Barokah. Kebeneran anjing baso ngeuna aya mah. Ya, ku aing jadi milik aing ya. Jangan. Jangan naon sia. Ku aing. Ngedrop. Jadi hak milik aing ya. Jangan. Jangan naon. Ulah seri sih ya, ha? Ulah seri. Ya Bang ya, balik. Ku aing dibawa yuk. Balik. Lumayan. Atuh be. Cing ngopo iki basona euy. Balik itu balik. Ku aing bejakeun ya kalau Pak aing. Jangan ke papa mana aing teh sian. Jangan. Masih aci lila teuing bakal nanti tamu di bakso teh begupa majikan aing aing bakso. Nah kunaon sia kan sia? Kunaon sia aing
teh? Aing di pala aku abah sana. Di palaku sakit. Itu si gendut. Di mana? Itu tuh. Ya kehet siap kunyuk. Ayo bang. Bang budak kreatif mah ku aing. Wani kas. Enggak kan dia mana? Siapa wani kunyuk. Nah, apa nang ini tuh lagi mau 10 bungkus? Iya. 10 bungkus di mana? Sakit kiona. Sakit kiona. Sakit kiona. Sing bener siapa kusa? Sakit kiona. Gantian mah. Coba duit 300. Entar. Sok gantian siapa? Kita duit teman kita. Gantian. Nya. Aing ditolong. Entar. Sok duit. Nya. Aduh. Siapa wani kaget? Gantian yun. Gantian siapa ku aing. Jaga kunyuk. Beli nanti mana? Yang basong. Jujang bahasa mana siapa ulang nguruk. Mandang babau siapa terus jangan kaget. Gantian dulu. Iya, Nya. Nya. Aing dari kandok lagi yun. Siap. Ayo kita lonjak abis. Di mana Melina? Kali dia wayo. Video wa. Sok gantian siapa ulang Nya. Dalapan bungkus. Aduh. Aing mencari takut 2 kali dia karena nama aing. Ma, ngasih bakso ma. Ba, tos saya eta dalapan nak. Asyik dah. Gua ada dulu. Iya tah. Aing jam di sekali-kali di poin cabok siapa? Nya. Siapa mun hayang baso kunyuk dan datang ka dieu kakak. Kang jam baso barokah. Aing malah anak aing satu kunyuk. Nya. Tabok wa itu. Kapret wa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dekabet bersama rekan-rekan. Pokoknya buat rekan-rekan seluruh masyarakat Indonesia yang butuh bakso bisa hubungi aja langsung. Sampai ujang bakso barokah. Anjing, aduh jeung aing sia bagong. Nu aing mah eleh. Tah, sia. Pegatan sia tah, kada. Anjing. Padahal ko aing tah. Aduh, anjing. Aduh, layangan aing. Aduh, anjing. Kenapa Kevin? Layangan aing pegat paman. Eleh, Enggak. pegat. Dia kan menang paman. Tuh, kasihan Kevin. Udah, moro lagi sekarang mah. Kan siang ngomong aing. Sahan tuh ah. Nah, sudah siang ngomong aing. Moro kan kita kajeng ku aing. Nyawa tuh si aya daerah sa, heh. Ieu daerah kekuasaan aing. Tapi maker ngajet dong. Kita juga ngomong. Apa teh aing keur memujuan nanggung ieu. Tinggal belau we anjing juga ban motor doan we. Cari aing keur naik, Bro. Naon sia ngomongkeun deui aing? Saya dijabrot ku aing. Macam-macam. Jagor ku aing. Anjing. Ya aing mah ge. Cek aing rezeki anak soe mah teh mana wae. Atuh ya mah bisa nambah deui aing ah. Cungur deuleh ya aing menang duit. Deuleh ku sia tah aing menang duit. Sia mah mal gablak. Nama ya mah. Bang jalan liarnya. Baca ke rumah bang acik. Siapa ini? Ini make cut bray ka jalan ku akhirna dicarekan ngalawan nini ku badagong nasi gaparawan nyanyi dompet tuh lag si goblok. Nini make cut bray ka jalan dompetnya akhirna dicarekan nini teu dikutang susuna
Ambay. Tahu bulat 10.000 nak. Tante ka aing ngageruan teh si kuya. Ladaan. Erek mana tahu bulat? Bawisan. Ku aing dibere tah mumpung aing kerboga duit. Sabaraeun? Sok bebas aing mah sabaraha. 20.000-an, Mang. Si 20.000-an. Campur satu sotongna, Mang. Asik ditraktir Bah, guys. 20.000-an. Ieu mah nu atah tuh kuya. Ungke asakan di imah. Eta 20.000-an. Oh minyak nage beak. Nya bae lah ngaranna ge pamere. Nuhun pisannya, Mang. Sami-sami. Pira aku, Mang? Heeh. Naon Perang bager si Ahmad. Tambihan atuh, Mang. Pira aku sakieu pisan. Sambihan kumaha apa nih tagis 20.000-an aku maha. Masak mah. Sisi balik. Nuhun pisan. Sami-sami, Jig, ka ditu. Bagel keur Bayar ku berapa aing. Nuhun lah. Nu abi 20.000-an nak. Jadi sabaraeun? 40-an sok bungkus lah. Nah, Aduh. Anjing nawa duitan goblok. Sarwadi goblok. Aduh. Cilaka aing imah ka aing tipi jongklok ieu mah. Goblok. Aduh. Jadi sebenarnya 40. Aduh. Si kunyuk. Kalau ka aing atuh ieu mah nu mayar goblok teh. 10.000-an kembalianana. Goblok cek aing ngeunaan aing kalau anu apa sih ieu mah? Una, mana ieu na? Tahu na? Setan. Kantorkeun tuh ka ditu nya. Kunyuk teh. Apes aing. Sarwadi, ieu dompet sia goblok ieu lagrag. menang lumayan. Gratisan. Sarwadi, ieu dompet mana lagrag? Iya dompet lagrag dah. Aduh. Nuhun, Mang. Aduh. Nya geus traktir, nya dompet duwihkeun aya ku bager. Nuhun ya, Mang. Mang mah bager pisan. Tos kasep teh aduh. Mang, sakali deui nuhun. Sami. Nah, siga tuh kitu. Ayo diburuhan ku abi, Mang. Oh, Kalem, Mang. Ku abi diburuhan karena tos ngauwihkeun dompet. Karena si atas jujur dan baik hati, tidak sombong. Ku abi diburuhan. Abi mah tara nyimpen arlos di palih dia, Kang. Abi sok disimpan sempil. Maklum si selempitan ti istri. Biasa lamun aya di dieu mah ku pamajikan teh sok main sanak wae sadayana. Mangga ieu lumayan. Kang meser kopi mah. Tah, Aya abi pisan? mah disimpen teh diseselip di dieu tah. Oh, diselapkeun. Tunggu kuras ieu teh. Tata palih dia ge aya keneh. Tuh. Tuh, di dia aya 800.000. Lumayan ya. Atuh naon, Kang? Aduh, anjing. Naku aing teh dideulean dina selepetanana koplok teh nya. Satu aing rugi keneh ieu mah anjing 10.000. Wah, anjing Sarwadi koplok teh dideuleun heula ku aing.